Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa patepang deui sareng Encing Adnan dina gelaran acara dongeng Sunda anu bakal mantun carios Mang Sobri. Ieu dongeng direka ku sim kuring nu teu leuwih sareng teu kurang kangge hiburan urang sarerea. Tapi satu acana sim kuring medar karena ia jalan cumaritana dongeng langkung tipayun sim kuring nyuhun dihapunten bilih karena maoskeun nana ieu carios aya kasalahan atanapi aya kasamian boh dinanami tempat gelar sareng sajabina margi ieu teh ngan saukur cerita fiksi anu direka ku sim kuring kangge hiburan urang sarerea. Nya supados tong nyangkolong teuing kana waktos dupina mangga urang kawitan wae ieu gelaran dongeng teh sakali deui kalawan mantun judul caritana Mang Sobri. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, gandengna sora cihujan anu ngirincik di luhur genteng. Masih keneh ngabaturan si toleng anu keur ngaririntih pedah ngarasakeun panasna awak anu banget kacida para mitra. Si toleng anu harita yuswa ge nembe nincak kana 7 tahunan. Ku teu sangka kudu nampi ka nyaah tinu Maha Kawasa nyaeta ku diparengan gering nepi kantos 2 sasih lamina ieu teh para mitra. Angoran ngaran budak tacan pisan loba ngartina anu aya budak umur sakitu mah keur meujeuhna hebring ku rasa ulin. Tapi nya dasar geus jadi nasibna eta si toleng salaku putra tunggal ti Nyi Lastri sareng Mang Sobri. Ti orok nepi kiwari kudu keneh ngalaman susah anu kacida. Mun cara batur masok dipangmeserkeun ulinan alus sapertoskeun mobil-mobilan anu ku remote. Si toleng mah ngan saukur bisa dipangdamelkeun mobil-mobilan tina urut kaleng susu ku bapana teh para mitra. Tapi kusanajan kitu si toleng tetep ngerasa atoh jeung seneng weh dina hatena. Pamikirna nu penting boga sok sanajan kudu beda dina bentukna. Pedah kitu nama si toleng teh sok rumasa da Mang Sobri salaku bapana ngan saukur tukang kuli wangunan anu tangtos aya hasil payah kesangna ukur cukup satepas liwat kangge nyukupan kabutuhan sapopoe nu masih serba kakurangan. Mitra kaum dangu, peuting kiwari beuki munjuk mancekeun arah jarum jam tepat kana tangtungan jam 12 peuting para mitra. Nyi Lastri indungna toleng sabi-sabisa harita ngelonan toleng bari dipupuk-pupuk ping-ping si toleng harita mah dina manahna pinuh ku kecap doa. Mugi Gusti kersa marengan kangge ngaijabah pamenta kuring. Tulung diangkatkeun ya Allah kana sadaya panyawat putra abdi teh. Sabab teu aya anu kahartos kangge dijadikeun pamuntangan dina sagala rupina kasusah kami. Anging Allah Pangeran umur beng alam anu welas tur asih. Gerentes hate Nyi Lastri harita bari keneh mupuk-mupuk ping-ping si toleng para mitra. Si toleng harita oge nyuarakeun ka nyerina. Ma, aduh nyeri ma, teu kuat ma, panas pisan. Beja toleng ka Nyi Lastri. Bari ngagenggem kuat leungeunna kana bantal nu disareanana dina ngarasakeun banget nyerina panyawat nu keur dirasana para mitra. Sabar toleng anak ma. Dupipan bapak oge nuju da melembur dina peuting ieu teh supados toleng keisukan tiasa dibantun ka dokter ku mah teh kasep. Pokna Nyi Lastri bari mupuk si toleng. Pangarepna mugi toleng tiasa sare merenah kalawan tibrat cara sare kaumumanana para mitra. Kiwari leungeun Nyi Lastri pindah keur ganti mencetan suku jeung awakna si toleng. Si toleng ge nyaku angger kitu saukur ngaririntih we ka Nyi Lastri salaku indungna. Ma, duh panas teuing ieu teh ma. Rintihna si toleng nu teu puguh rasa dina ngawakan panas adu kacida.
Nyilastri ge teu loba basa para mitra, sabab naon anu dirasa Toleng asa ngarasuk kana manah rasa anjeunna oge. Sabarnya Kasep, sok disarekeun wae ku Ujang ayeuna mah supados panasna teh rada rereban. Mun Ujang terus we ngaririntih masok malah beuki munjuk engke panasna teh Ujang. Saur Nyilastri kasih Toleng para mitra. Bari ngocapkeun panita sare nu kairingan reumbay Cipanon anjeunna oge harita mah. Pedah tepuguh kudu kumaha nya ngahareupan kayaan kieu anu tangtos selain pamenta keur saha we jalmina. Oh mu atuh kudu nyaksen gering ka anak hiji-hijina anu sakitu lamina. Ari kitu nama sok emut Nyilastri teh basa baheula nalika anjeunna niat nyaba ka kota sareng Mang Sobri kangge ngarobah nasib kahirupan anak di kampung ku cara milu wargi tatangga di lemburna nyaeta Kakang Dirja salaku mandor anu kiwari ngajadikeun Mang Sobri anggotana dina kuli ngawangun gedung nu luhur di alam kota. Dasar meureunna nasib nu geus jadi tali rampe kahirupan manusia, panyawang nu satadina bakal sangsara cicingna nyaeta ngan saukur menang tempat anu longkrang di kolong sasak para mitra. Anu mana ieu teh gubugna oge sabisa-bisa ngadamel tina sisa-sisa limbah kayu pagaweanana. Ngaran-ngaran disebatkeun kayaan kitu anu tangtos ieu teh kasebatkeun pamukiman anu teu layak jeung saukur kaalaman ku kaum pinggiran kota. Da kitu nama oge teh teu kawakca ku Mang Sobri sareng Nyilastri teh yen bakal kahirupan anak kieu mah. Panyangkana satadina mah bakalan bagja ku niat nyaba ka kota teh para mitra. Si Toleng harita kantos sare kurasa tibra. Nyilastri asa meunang lolongkrang keur sakedeung ngahla napas tina kamelangna ka si Toleng. Sanajan ing kanyataan kitu teh teu leuwih jeung teu kurang masih kene nyimbutan sedih dina alam pikirna. Tapi paling henteu da ayeuna mah teu ngarengek teuing si Toleng teh teu siga cara tadi sateu acana manehna sare. Para mitra kaum dangu ngocapkeun kana carita hujan harita katingal raat. Ukur kasesa kecelakna cai tina talang gedung jeung imah nu luhur. Nyilastri ku ngarasa ti isuk nepi kadanget ieu tacan pisan kaasupan sangu keur gaganjel beuteungna. Anging pinuh jeung wareg teh saukur diisi ku cai nginum. Pedah kitu nama ngelehan maneh keur ngogokeun si Toleng sugan aya pamenta hayang jajan cara maklum barudak nu keur gering sok diogo dina pepenta. Sanajan teu bisa loba paling henteu ari nyekelan duit mah pamikirna teh aya keur meulikeun kana pamentana. Ceuk Nyilastri kitu ge dina pikiranana. Nu tangtos lampah Nyilastri kitu teh ngagambarkeun kanyaah indung anu jadi anak. Nyaeta kanyaah indung kanu jadi anak anu tangtos teu pisan bisa dibayar ku cara kumaha oge ku urang sadaya salaku anak kana jasa-jasa indung anu luar biasa para mitra. Alhamdulillah Kasep teh kantos sare. Paling henteu moal ngarengek teuing lah ieu Toleng teh. Ma oge ngarasalah perpisan ieu teh geuning Ujang ti isuk nepi ayeuna da mah teh tacan pisan barang tuang saukur kaganjel ku cai herang we ieu teh nginum deui. Da mah teh bisi Ujang hoyong jajan teh dupi nyepengan duit oge teu sapira sesa tina kamari pamere bapak meulikeun obat keur Ujang teh. Nya wayahna meureun ku mah ditinggal heula nya Kasep bade nyobi neangan ieu mah oge meuli sangu we kaluar sugan kitu nama aya nu daek ngaladangan ka emak. Maklum da meulina ge sangu doang, nu penting mah tiasa ngaganjel weh keur beuteung emak teuing teh Kasep. Pokna Nyilastri ku nyarita sorangan harita teh para mitra. Bari ku mastikeun deui kana kaayaan si Toleng anu tibra dina sarena. Pedah pisan harita teu kuat nahan kapeurih dina beuteungna. Si Toleng oge masih katinggal merenah sare di kasurna nya Nyilastri niat bade neangan tuang. Nyata kanu jualan peuting di deukeut pamukiman imahna para mitra. Sanajan loba katingal nu pada jarwalan, Nyilastri milihan maneh kanu daek ngaladangan ka anjeunna. Sabab rumasa maklum sok aya nolak oge pedah anjeunna mah saukur meuli sanguna hungkul. Asal aya gaganjel beuteung ceuk pamikir Nyilastri harita. Punten Bapak, kersa ngaladangan mun sim kuring menta dibungkuskeun sangu hungkul.
Taros Nyi Lastri harita ka bapak-bapak di warung lele para mitra anu katinggal kerepot pisan ngaladangan kulobana anu meuli di warungna teh. Oh subut teh sawios nih. Bade meser sabaraha kitu sawutna teh? Tembal na nu ngaladangan Nyi Lastri harita para mitra. 5.000 wae Pak. Saukur aya sakituna ge da duit kuring tengan saya 5.000 na ieu teh. Oh, teh sawios. Dibungkuskeun ku abdi ke bari diembohan lah ye ku sambal sareng gorengan tempe sapotong hatur lumayan weh ye mah nyi. Hatur nuhun pisan Bapak teu sawios pami teu diembohan oge nuhun ieu teh nya Pak. Sabah Nyi Lastri harita nu kantos nyangking sangu dibeulina. Tur masihkeun kana duitna kuasa menang panulung Gusti rasa Nyi Lastri harita mah para mitra. Niat meser sanguna hungkul malah menangkeun emboh ku goreng tempe sanajan sapotong. Keur Nyi Lastri kayaan kitu teh ku hatur nuhun pisan nu mantak teu kapalang da sebab kayaan kieu teh bener-bener dibutuhkeun ku anjeunna. Sagala pangarepna kana meuli sangu keur gaganjal beuteung kantos kaparengan. Nyi Lastri tur murukeun langkah ka arah mulang ka tempatna. Dina pikirna sok jol bayangan si Toleng nu keur ngarengek ngarandapan panas awakna. Nu kairing hayang enggal anjeunna teh goat ngadahar kana sangu anu dibeulina sabab karasa pisan harita teh beuteungna peurih banget anu kacida ku rasa lapar ieu teh tangtosna mah. Salangkah dua langkah akhirna Nyi Lastri nepi di gubukna. Tur leungeunna enggal mukakeun kana panto nu saukur harita mah katulaku ganjelan bata para mitra. Panona tur langsung ngareret melong ka anakna nu harita keur disimbutan ku kain reres sinjang panjangna. Sabalikna tina melongkeun panon ka si Toleng, Nyi Lastri langsung nutupkeun panto. Sangu nu dicangkingna harita kongsi diteundeun heula dina meja. Anjeunna tur muru ngadeukeut ka si Toleng. Sataliti Nyi Lastri mandangkeun panon ka si Toleng. Kahar ti harita teh ku Nyi Lastri yen si Toleng teh geuning taya pisan ubah gerakna. Ditelik-telik ku sanyatana estu pisan si Toleng teh harita kantos ngantunkeun ti alam dunya geuning para mitra hartosna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyi Lastri ku sadar ningal kaayaan anakna harita tos teu aya saukur bisa ngajeri telara ku teu kaduga si Toleng teh kedah kitu geuning nasibna. Ya Allah, Toleng anak mah beut kunaon atuh ujang teh kudu kieu nasibna kasep. Mun satadina ujang teh bakal ngantunkeun mah atuh moal pisan mah teh muruneangan dahar kuat teu pisan nyaksikeun ieu Toleng teh dina angkat ka alam baka. Aduh Toleng ulah tinggalkeun atuh mah ieu kasep. Ya Allah kieu-kieu teuing nasib kami teh, jerit Nyi Lastri harita dina kaayaanana para mitra anu teu puguh poek pangningalanana. Sabab kaayaanana anu paling dialim-alimkeun kajadian kieu kudu tumiba kana lampah kahirupanana. Cipanon Nyi Lastri janten saksi anu jujur salaku indung. Nu sakitu tulus ngogokeun si Toleng basa hirupna asa teu redo pisan nampi takdir papait didanget ieu ti Gustina. Tapi sanajan kitu pamikirna teu leuwih jeung teu kurang sok bray pangemutan ka papatah kolot. Teu saha jeung teu dimana lamun pangeran geus kuduna nurunkeun pamasti tangtos moal bakal bisa ditawar-tawar deui ku hambana. Nyi Lastri teu loba carita. Harita bari ngucurkeun Cipanon dina pipina, enggal we manehna teh merenahkeun kana layon anakna. Nya ditangkarakeun tur dilempengkeun kana jasadna. Jeung leungeunna si Toleng ge harita disidakepkeun. Sakumaha kaumuman cara nyidakepkeun mayit ku syariat jeung elmuanana. Kahar tos kurasa sadar dupi si Toleng kantos ngantunkeun. Nyi Lastri niat muru bade nyusulan ka Mang Sobri anu nuju didamel peuting. Anjeunna sangaja teu menta tulung ka batur-batur maklum cara di kota. Hirup geh mangsa bodoa rek tatangga gering jeung kumaha onam taya palire keur mimilu ngurusanana. Dikocapkeun aya bahasa aing-aing maneh-maneh. Kitu gagambaran pamadegan tina kasenjangan sosial jeung sajabina dina ieu carita kota para mitra. Ujang wayahna sanajan ujang kantos teu aya mak lain ku tega ieu teh ninggalkeun heula nya kasep. Aduh ya Allah, ieu mah bade nyusulan bapak ujang. Ya Allah, tulung atuh pangjagakeun layon anak kaula.
mugi sing teu aya nanaon dina mangsa ditinggalkeun ku emak teh nya Kasep. Nyi Lastri ku bari nutupkeun sakujur awak si Toleng make kain rere sinjangna. Harita malah teu katinggal pisan saking kurapetna eta panutup kana sawaleh anggota awakna si Toleng teh para mitra. Sanajan Cipanona katempo teu weleh eureun milih dina pipina. Anjeunna tur enggal muru kaluar. Patuangan anu satadina karasa peurih jeung lapar ngadadak asa seubeuh ku kaseueul dina ieu kajadian. Ku dibarengan jagat nu becek Nyi Lastri muru lulumpatan sanajan sakapeung anjeunna rek ragrag ti peleset. Nyaeta kangge nimuan ka salakina, kangge ngabejakeun yen si Toleng teh kantos ngantunkeun di peuting ieu. Ngaliwatan pamukiman kota, ngababal kasisian jalan raya, Nyi Lastri muru lumpat ka hiji tempat anu harita ngan saukur aya jarak 15 menit ti gubukna kana tempat pangdamelan proyek salakina. Kantos katinggal gedung dhuwur anu nembe sawareh keur diwangun bakal saenggal nasigana teh muru ka sababaraha sasih deui panceg ngadeg keur dianggean. Di luhuran tingkatna gedung katinggal pisan Mang Sobri keur gagalantungan para mitra. Maklum paralun sanajan pinuh ku resiko sabab dan nyukupan kabutuhan anjeunna kudu wajib luas nurut panitah ti mandor anu mawana. Sakapeung teu sangaja panonna ngareret eta Mang Sobri teh kahandap. Diserang ti kajauhan asa teu leuwih jeung teu kurang ningal pamadegan anu kenal ku manehna teh keur lulumpatan muru ka arah gaweanan. Geuning segala Lastri pamajikan uing. Alah moal jauh sigana mah aya naon jeung si Toleng yeuh. Gerentes hate Mang Sobri di luhur nu nyawang kana muruna lumpat Nyi Lastri. Hatena teg pisan kana panebak ka anakna. Sabab pamikirna moal pati-pati nyusulan kitu mun teu aya hal penting kangge diwartahkeun ka anjeunna. Teu lami Nyi Lastri nepi ka tempat gawe salakina. Harita pas kebeneran aya Mang Dirja salaku mandorna nu pisan banget kenalna ka Nyi Lastri jareng Mang Sobri. Boh, aya daun ieu teh Ji. Geuning ku ceurik kitu pada nyusulan Mang Sobri suganya ieu teh. Taros Mang Dirja ka Nyi Lastri anu pinuh baseuh ku Cipanon harita mah para mitra nu keur mayeg nangtung pas dihareupeun Mang Dirja. Sok atuh tenangkeun heula ieu teh Ji. Ye caya geura diinum heula. Pami bade nyusulan ka Mang Sobri atuh dikontek we engke ti dieu ku sim kuring ku radio gawe lah sabab da moal kadangu mun disauran oge dumukna ieu teh berisi teh atuh ku suara mesinnya. Mang Dirja ku bari masihan cai ka Nyi Lastri. Harita Nyi Lastri oge saukur narima kana cai pamerena tapi teu langsung diinum ku anjeunna teh tur ngocapkeun Nyi Lastri teh ka Mang Dirja. Sumuhun Mang Dirja tulungan pangsauran Kang Sobri supados kahandap heula sim kuring aya peryogi pisan sakantenan tulung diizinkeun lah supados mulang heula nya Mang. Carita Nyi Lastri ka Mang Dirja bari ku pinuh harepan supados Mang Dirja kersa nyalujuan pamentana. Mangga Ji mangga. Si sawios ari kedah muli heula mah. Mangga tong dipikiran kana gawean teuing mah. Nya antosanya Nyi. Ya kedeung deui ge pasti turun ya Mang Sobri na ge. Kantos disauran da kedeung deui pasti turun ieu teh. Hatur nuhun Mang Dirja kana kamaklumanana. Pokna Nyi Lastri harita rada lega para mitra. Pedah Mang Dirja nyaluyuan kangge ngizinkeun Mang Sobri mulang ngiring sareng Nyi Lastri. Teu lami Mang Sobri muru nepungan ka Nyi Lastri anu aya di pos hareup sareng Mang Dirja. Ku teu puguh rasa anjeunna nyamper ku pok tumanya. Aya naon ieu teh Lastri? Dupi ku sinario nyusul ka tempat gawe akang. Aya naon sareng si Toleng kitu Neng? Pokna Mang Sobri ku penasaran beri ratuk jantungna pedah kasusul ku Nyi Lastri. Saya mah Mang Sobri tenangkeun heula lah. Sabab Nyi Lastri oge nuju ratuk jantung sigana teh. Ngan wayahna saukur ieu mah da Mang Sobri teh teu bisa ngalajukeun gawe lumukna kasusulan teh atuh ku Nyi Lastri. Nya sok we eta malah wayahna saur kuring mendingan mulang we heula. Nya gampil urusan gawean mah bisa digantian heula ku Mang Epen lah engke. Mang Dirja ngareda maneh dina kayaanana anu silih teu puguh sangka. Tur teu lami Nyi Lastri ngabejakeun ka Mang Sobri dina hal kajadian anu tumiba peuting ieu. Akang, si Toleng putra urang peuting ieu teh kantos ngantunkeun Kang. Hampura sateuacana basa Neng neangan tuang kaluar dipastikeun Toleng teh nuju kulem tibra da dina tempat sarena.
Anjeunna teh meureun ngarasakeun kana capek ngaranna panas awak anu teureun-eureun ti isuk. Tapi dupi sabulangna Neng meser sangu teh geuning si Toleng teh tos ngantunkeun urang sadaya Kang. Nyi Lastri carita ku pinuh haru ka Mang Sobri jeung Mang Dirja. Saprakna Mang Sobri kantos nguping bewarta kitu ti Nyi Lastri. Mang Sobri langsung angkat lumpat ninggalkeun ka sadayana. Teu aya basa jeung cumarita, Mang Sobri langsung lumpat muruka imahna. Nyi Lastri turun nyusul lumpat di tukangna. Mang Dirja kusaukur godeg jeung turut ngarasa duka kana naon anu dialaman ku Mang Sobri jeung Nyi Lastri. Tapi sanajan kitu ngan saukur bisa ngadua, da keur merekeun satepas duit mah anjeunna geh mikir ku lain koret. Pamikirna teh tapi da kabeh ge butuh cenah dina kanyataanna ieu teh para mitra. Para mitra kaum dangu, saparan-paran Mang Sobri sareng Nyi Lastri lumpat enggal muru ka imahna. Sanajan ku jagat jeblog jeung barecek, hatena teu malire sanajan awak nu bakal jadi nyeri mun kaperengan kapeleset. Pedah lumpat anu harita ka asup gancang atuh. Akhirna Mang Sobri teh tiasa nepi ti heula ka imahna. Tur taya permios jeung sajabina langsung ngadorong mukakeun panto. Harita atuh ukur katingal. Layon si Toleng teh sosoranganan nu saukur ditutupan ku kain reres nu panjang keur sidakep. Mang Sobri tur ngadeukeut ngagabrug kana layon anakna nu teu puguh rasa hatena. Aduh Ujang, kunaon beut Ujang teh ninggalkeun bapa sareng mak? Duh kampura pisan bapa teh teu kabujeng kangge mantun Ujang barobat ka dokter Jang. Nepi kudu kieu geuning jadina Ujang. Gerah hudang atuh kasep ieu bapak teh kantos datang hudang atuh Ujang. Mang Sobri ku ngajerit saparan-paran di imahna. Bari ngeukepan layon anakna. Hatena leuleus teu kapalang para mitra, ngarasa dosa jeung bodoh awak ku teu bisa pisan ngabagiakeun ka anak dupi nepi ka buru mulang ka Gustina. Asa potong raga dirina ku nampi kanyataan peurih banget kacida dina ngalakonan hirup anu saukur susah we jeung susah. Teu lami atuh Nyi Lastri teh datang. Tur langsung muruka jero nangkep kana awak salakina, duduaan bareng ceurik harita teh teu kapalang. Sarua ngarasa ku kaleungitan anu moal bakal pisan kaganti ku lian-lianna. Ampura Akang, kedah kumaha deui da ieu teh kantos jadi suratan kangge anak urang. Neng oge bingung sareng poek tinggalan kedah kumaha lamun tos kieu Kang. Dupi da urang teh hirup di kota, tatangga taya leretna keur karunya komo deui mun dipenta tulung kangge tiasa nyaluyuan urang dina mulasara layon anak urang teh. Nyi Lastri ku ing srek tangisna ngumbara ucap jeung nyarita ka Mang Sobri. Kitu oge ka Mang Sobri para mitra, harita ngan saukur ceurik bari jeung cicing. Dina pikirna pinuh ku rasa bingung. Sok jol boga kahayang paling henteu kudu bisa masian tempat anu sae kangge pangnutupan hirup si Toleng. Tapi da ngarasa sanajan kahayang mah kitu, dupi dumuk nyatana ge kaayaan kudu ngocapkeun beda. Maklum sagala cara di kota, ulah deui ngandon kiih, ngandon maot keur neangan tempat di kuburan wae kudu bae aya mayarna di kota mah. Sedengkeun anjeunna ngarasa peuting ieu gawe geh teu tuntas, kantos pisan itung-itungan mah bakal beak ku cara dipotong kasbon uret kamari meseran obat di apotik kangge si Toleng. Saukur aya di kantong geh paling cukup ukur keur mayar Ustad hungkul. Dina balueng pikir anu pinuh ku rasa bingung, Nyi Lastri harita ngocapkeun beja ka Mang Sobri. Engkang, paling henteu neng geh terang dina pikiran Akang ayeuna. Anu tangtos kayaan kieu pastina manyeun kabingung pisan kangge Akang. Tapi itu Lastri da gaduh aya simpenan saeutik-saeutik hasil Lastri nyesakeun tina unggal pamere duit ti Akang. Kurang leuwih aya meureun 500.000 na Kang, ieu teh kana jumlahna sugan cukup kangge nguburkeun hungkul ieu anak urang teh di pamakaman anu umum. Margi da moal mungkin atuh si Toleng teh kedah dibantun ka kampung, kantos kapikeun ku ongkosna wae moal kahontal kangge urang mah Kang. Komo pisan lamun bade ngarepotkeun ka dulur-dulur urang di ditu, tangtos bakal jadi piomongan doang, bakal da kangge urang anu moal bakal merenah kena teh Kang. Pokna Nyi Lastri nyarita ka Mang Sobri,
Sugan manawi pamikirna tiasa nyen lolongkrang dina rasa bingung Mang Sobri didanget ieu para mitra. Alhamdulillah pamikitu Malastri. Atur nuhun akang Kalastri anu katos merebong bolong dina mana bingung akang ayeuna. Manawi aya duit sakitu cekap teu cekap akang bakal usaha kangge meunangkeun tempat kangge kuburan si Toleng anak urang. Atuh akang bakal langsung weh nepungan ka Mang Rohaya. Anjeunna salaku juru kunci pemakaman umum di kota ieu. Malahan akang oge kenal basa anjeunna kongsi uli nempo ka proyek akang nu ayeuna teh keur digawean. Mang Sobri kurada lemes harita dina cumaritana para mitra. Kararepetna asa lolongkrang kangge mentang kana Kang Rohaya. Mang Sobri kurada lemes harita dina cumaritana. Kararepetna aya lolongkrang kangge muntang ka Mang Rohaya supados tiasa menangkeun tempat kangge ngubarkeun layon si Toleng di pemakaman umum cara di kota. Hatena ku hoyong pisan paling henteu salami hirup si Toleng ukur ngalaman kana kasusah dina panungtungan ieu aya atuh kangge merenahkeun kangge tempat pamulangan akhir hirupna dina tempat anu salayakna. Ya ayeuna neng tulung tepungan ka Pak Ustaz Udin. Anjeunna kantos biasa nulungan kayaan ka kaum model urang kieu maneh. Oge wayahna meureun mun butuh kana lawan bodas itu angge weh atuh sarung engkang anu bodas dibeberkeun weh pasti cekap kangge ngabungkus sakujuruna awak anak urang teuing mah. Akang ayeuna bakal nepungan ka Mang Rohaya heula saenggalna wae ke kurang kurepkeun anak urang sabisa-bisa mungkin lah ieu mah. Da moalnya atuh ngarepotkeun ka batur da eta teh kudu aya duitna wae ieu teh neng. Pokna Mang Sobri nyarita ka Nyi Lastri. Harita Nyi Lastri saukur manut nurut kana parentah Mang Sobri anu dikongkon kangge nepungan ka Ustad Endin keur supaya tiasa mulasara saenggalna kana layon anakna anu masih kene jongjon ngalonjor di tempat pasareanana. Mang Sobri teu loba carita. Saperkawis sagala halna kantos diatur sareng Nyi Lastri. Anjeunna tur kaluar nyusuran jalan ku bari leumpang jeung rada gancang nu teu sanes bade muru ka arahan pos pemakaman umum di alam kota. Nyaeta niatna bade nepungan ka Mang Rohaya salaku juru kunci nu ngatur administrasi dina urusan taneuh kuburan. Harita Mang Sobri ngababal enggal ka pinggir sasak julukang anu berasna teh kalataran gedung peti kemas mobil badag para mitra. Kantos katinggal ku cara erangan pandang ti kajauhan aya lampu anu remang kalimbut haseup di pakuburan nu teu sanes eta teh mangrupi pos tempat Mang Rohaya jaga. Nah tuh geus katinggal posna. Mudah-mudahan we atuh Mang Rohaya teh nyondong pisan lah sareng tiasa nulungan urang ieu teh anu pisan ngabutuhkeun kana bantuanana. Grentesna hate Mang Sobri ku bari ngaloyong enggal muru tempat jaga Mang Rohaya. Teu lami anjeunna nepi. Tur kaimpleng asa sepi teu aya sasaha di jero pos teh. Teu kahaja aya sora anu ngadehem ti pinggir pos. Sajarup saurna ku tumaros ka Mang Sobri. Syukuring Sobri anak buah mandor dirja. Saur Mang Sobri ku jawab enggal kanu ngadehem. Wow Mang Sobri atusan kudu Mang atusan. Teu lami anjeunna muru nepungan ka Mang Sobri. Nu teu sanes yen eta teh Mang Rohaya para mitra anu kantos ngontrol ka pinggiran pos. Sok curat corot make baterai besi ku aya hal-hal kajadian anu bakal ngarugikeun ka sabudeureun makam. Sapertoskeun bisi aya nu ngarampok emas mayit mun dimakamkeunana nganut kayakinan kauman Cina. Atanapi mun sok bisi aya rampok anu nyumput di lingkungan pemakaman umum. Mang Sobri kumaha kabar Bang? Du bisinarieun teh aya naon peuting kieu ka makam umum atuh. Du paya peryogi ka simkuring atanapi kumaha ieu teh Mang Sobri teh? Mang Rohaya ku enggal naros ka Mang Sobri. Bingung teh kayaanana dina datangna Mang Sobri anu tara biasa. Da biasana mah anjeunna teh sok katimu di tempat paranti ngaso pangdamelan proyek Mang Sobri para mitra. Sanajan ku cara ngobrol ku ngaler ngidul oge ngobrolkeun kana pepesan kosong tapi da eta teh jadi karesep dina saban poena Mang Rohaya sok patepung jeung Mang Sobri. Neng nong ieu teh para mitra. Hampura ieu teh nya carita teh kedah kapegat ku Neng nong. Insyaallah
bagian kaduana bakal dipidangkeun karena tayangan anu bakal kasiarkeun nya diantosan we ieu mah para mitra. Sareng sakali deui simkuring hampura bisi dina maoskeun kana ieu carita sok aya kasalahan atanapi aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina margi ari ieu teh caritana direka ku simkuring status nage ngan saukur karya fiksi nya tah kukituna simkuring seja pamit undur diri sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.